Iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir. Geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah, pokona hancurkeun. Geus sabaraha negara nu dihancurkeun tanpa pamrih. Geus puguh Irak, sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran, tetep bae bakal jasa. Bakal dibom ku Amerika, moal mang-mang deui bakal jasa, tinggal tunggu waktuna bae. Mantapnya nama daripada lemah, mendingan terus bae ngalawan, sebab lemah jeung gagah terus dibom bae. Mulai ti kuari dididik budak ti SD kene supaya resep perang di Iran mah, sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. Oke, beres Iran, Cikupa tuh. Panggilan nama lodar orang Cikupa geus pokona. Sebab didiknya aya citra. Nah, eta pusat namanya. Masyaallah. Di ditu maka senjata anu ampuh F150 ari urang Cikupana make pepeletokan cendek. Mangkaring tak kadrawakna geus eueur. Geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha. Nah ieu lain lalagaan ieu teh. Diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat. Lain lalagaan ieu teh. Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagonnya ngarobrol musyawarah para seton-seton. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun, geus sabaraha triliun nya ngabeakeun danana jang kristenisasi Indonesia ya, tapi tetep teger bae. Maut ye cal muncul deui. Maut ye cal muncul deui. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin, sangkilang bobrok nagarana, rakyat nama tetep utuh. Diais kunyana nagarana, pemerintahanana, rakyat tetap anti Amerika. Kajian deui kumaha ge, nu penting mah sarolat, gararaji, ibadah, geus basa kitu. Pokona mah ke ujung-ujungna mah tenang we, perang we kajian kumaha. Yakin jasa ieu mah perang jasa, yakin jasa. Lain 100% deui mah 100 sama 100. Perang jasa ieu mah kumaha teh perang atuh. Ndeu kumaha teu perang, mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahanna geus benar-benar liberal, ai rakyatna masih kene make Quran. Berarti pajiin pemerintah kakenca, masyarakat kakatuhu. Diais kiai-kiaina supaya masuk liberal. Hiji dua asup deui ka urang. Nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika, dibere, dididik, ditanggal liberalkeun, deal ngaranna.